Rumah tangga berpuluh-puluh tahun ya boga naon teu boga nanaon asa ukur nanden hutang. Mikir atuh Pak, mikir. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Bu, apa ini benar? Oh iya. Mari silakan masuk Pak. Iya, iya. Ujang Hayang Mam mantosan ya mah badannya ada kelas sanguna punya aduh menik ngeunahnya andahar-dahar jeung sarewe pagaweanna teh cik atuh mikir bapak teh usaha ka ditu lain dahar jeung molor wae pagawean teh. Sabar atuh mah. Da bapak ge lain teu hayang usaha ieu teh. Rek usaha. Ngan ieu badana keuningan di teu ngarareuna. Sing sabar. Allah beas mah teu beunang ku sabar. Dengekeun ya Pak, mata geus era ngajukan beas unggal poe hutang ka ditu ka dieu. Mikir atuh Pak, mikir. Ma, terus karunya bapak kerudur. Cicing deh, tuman tuh bapak maneh mah ngan ukur gawe jeung madang we jeung molor. Terus cung deh mah ka kamper we. Sabar mah. Kayak ku bapak mal burung teu diusahaan. Ngan bapak ye namanya pan badana keuningan teu sehat, lain teu hayang usaha. Sing sabar. Teu cukup nyabaran. Musna we nyabaran. Era uing mah ku tatangga. Hutang geus loba. Jaba ka imah rabuluna lagi. Usaha ka ditu. Jeung usaha ka ditu. Pokona encan menang duit ulah kebalik sia. Sok udah usaha ka ditu.
Pokoknya muncan menang duit, ulah wara balik. Ma ada hujan, kumahapan ieu hujan? Tah coket, apa balasan hujan we. Pokoknya muncan menang duit, ulah wara balik. Menang duit tak? Keur meuli beas, keur babayar hutang. Jika nama teu menang duit teh eta ke dah. Yuk. Atuh kalah HSD we titah usaha. Heh. Duli kok moal madah mah. Dek, permisi, mau nanya kalau rumahnya Pak Yunan di sebelah mana? Oh, sebelah situ, Bu. Oh, yang ini? Ya, Bu, yang itu. Oh, makasih ya, Dek. Permisi. Assalamualaikum. Sanggup beak, boga salah kita anu sare jeung sare wae deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo assalamualaikum man hees wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade aya priogi naon Ibu? Betul, ini rumahnya Pak Yunan? Ya betul, ini rumahnya Pak Yunan. Ada apa ya, Bu? Saya ada perlu dengan Pak Yunan. Oh iya ya, sebentar, saya panggilin dulu. Pak, udang. Itu anu nanyakeun, nu ngirim duit meureun da mau kantong gede. PS wae. Bu, maaf ya, Pak Yunannya tidur, nggak bisa dibangunin. Boleh saya lihat? Oh, ayo tuh. Bapana udang. Iya, aya tamu. Ya, ibu remut nanti kita. Pada halaman tadi itu tos ngojek. Boleh saya bangunin, Bu? Ya, sok bangun. Kali aja bangun. Pak. Bu, kok badannya dingin? Masa sih, Bu? Boleh saya periksa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, suami saya kenapa?
sabar, yang ikhlas. Sudah Bu, yang sabar. Harus belajar ikhlas. Sebenarnya gini Bu. Begini Bu, tujuan saya datang ke sini mau memberikan uang senilai 800 juta karena Pak Yunan telah menjual ginjal ke saya untuk anak saya. Apa? Jual ginjal? Iya Bu, karena Pak Yunan ingin membahagiakan istri dan anaknya. Begini Bu, tujuan saya datang ke sini mau memberikan uang senilai 800 juta karena Pak Yunan telah menjual ginjal ke saya untuk anak saya. Apa? Jual ginjal? Iya Bu, karena Pak Yunan ingin membahagiakan istri dan anaknya.